Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan nu katuna. Carios kalayan judul Rusia Pelet Marongge. Yasana Aan Merdeka Permana. Mitra upami telepat hanca nu katuna teh atuh juru telik teh kaketayepan leuwih deukeut. Maksudna hayang ngitung jumlah kobong. Hasil panalungtikan juru telik gewat dibawa ka Bantarjati. Geus kitu dilaporkeun ka Tuan Mark Ronghestan. Dugi gadinya nya mitra hanca teh terasna kumaha? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Nyangakeun Rusia Pelet Marongge. Sok kaparayun sadayana. Tuan, tangsi teh opat juruna dijaga ku kumpeni masing-masing opatan marwa bedil. Ari di jero tangsi aya 5 kobong. Cek juru telik. Saenggeus kitu Tuan Mark Ronghestan ngitung-ngitung kakuatan. Oh ya. Cek taksiran di jero kobong teh masing-masing dieusian ku genepan. Bedil anu aya di tangsi kurang leuwih aya 32 jumlahna. Omong Tuan Mark Ronghestan. Mitra kaum dangu, Tuan Mark Ronghestan harita kene nyusun rarancang. Ceuk manehna sakumna anggota pajoang tiap 3 jalma kudu bisa meruhkeun sakobong anu jumlahna kira-kira 6 jalma. Ya boga harti sakumna kakuatan pajoang kudu bisa nyulusup ka jero tangsi bari ulah kanyahoan ku anu jaga di opat juru benteng ya. Tapi kumaha cara nyulusupna ya? Omongna deui Mark Ronghestan. Ditanya kitu juru telik anu duaan teh nerangkeun. Yen cenah disabudeureun tangsi teh memang dikubeng kukuta. Jangkungna kira 3 depa, diluhureun kuta nganteng kawat cucuk. Kula sanggup lah ngajar kaluhur, sabab geus boga elmu napak sancang. Ceuk salah saurang pajoang kituna teh bari dango. Ya. Ulah sombong da kula ge geus bisa ilmu kitu mah ya. Nya, kuring ge bisa euy nu kitu mah. Ceuk baturna di. Tuan Mark Ronghestan seuri keom. Sabab tetela anu ngaku geus boga ilmu napak sancang teh jumlahna aya kana 10-anana. Ari ilmu napak sancang teh ceuk basa kiwari mah disebutna teh ilmu meringankan tubuh. Awak teh bisa luncat luhur, terus sanggup lumpat dina pupucukan, malah dina beungeut cai. Ulah bisa luncat jeung eunteub dina kawat cucuk bari teu gruh. Saurang malah anu sejen ge ngakukeun kitu. Atuh lamun kitu masalah geus beres. Nu acan bisa ngulinkeun ilmu kitu, tabaksa kudu dibarantuan luncat kanu geus bisa. Ceuk Tuan Mark Ronghestan. Mitra kaum dangu, dina waktu nu geus ditangtukeun, pasukan ti Bantarjati teh geus iyang sacara rerencepan muru ka wewengkon Ujung Jaya.
Miangna memang rerencepan pisan, tengah beli ngarupakeun pasukan, tapi initna teh bacacar, paling loba duaan, malah aya anu lempang saurang duaan mah aya anu tumpak kuda, itu gitu, iring-iringan, maranehna baris kumpul, mun peuting geus datang. Sakumaha anu geus diatur ti angalna, ari geus peuting mah pasukan pajoang teh karumpul di hiji tempat. Sanajan kitu ari waktu ngadatangan kuta tangsi mah tetep dipigawe sacara rerencepan. Tur sakumaha anu dibadamikeun ti angalna, maranehna kudu rerencepan asup ka tangsi bari ulah kanyahoan ku anu keur tugur. Dina waktu anu geus dianggap tiiseun, sabubuhan jalma jrung jeleng laluncatan kana luhur kuta. Mun aya anu ngawaskeun bakal karasa aneh, sabab aya anu ngageleber ngayapak hideung jiga kelong. Mitra kaum dangu, tuna lalampahan anu keur ngarurug tangsi kumbeni di ujung jaya. Ayeuna urang ngabandungan pasukan kumbeni nu aya di kadipaten. Tetela dina peuting eta, maranehna oge pasukan kumbeni di kadipaten geus iang. Tujuanana tayalian iwati rek ngajorag wawengkon leuweung di Bantarjati. Ceuk panuduh Jajaka Senawa, pasukan anu dipimpin ku Tuan Markong Hestan teh pernahna di Mumunggang Pasir anu jiga asupan teu jauh ti sisieun Walungan Ciman. Karaman teh dumukna di leuweung buah sisieun Walungan Cimanuk. Ceuk Jajaka Senawa, atuh sabubuhan kumbeni samagreng ku bedil, ngalet bari nyoren bedil. Nu dijugjugna tayalian iwati leuweung buah. Dina eta lalampahan mitra, Jajaka Senawa oge milu, malah mamanehna pisan anu hayangna oge. Padahal ku komandan pasukan sabenerna manehna mah henteu kadaftar, ngan bae Jajaka Senawa hayang nyaksian inya. Tuan Markong Hestan kacang kalak, malah mah tepikeun katiwasna pisan di dinya. Acan cacap ka sagema aing, lamun acan mireungeuh eta mangkluk dibinasa. Kitu ceuk pikirna Jajaka Senawa. Pasukan kumbeni geus asup ka leuweung buah anu aya di wewengkon Bantarjati. Sapanjang Walungan Cimanuk anu harieum ku leuweung buah teh sasat di asrak sakumaha panuduh Jajaka Senawa. Ngan munggu heran ari anu diteangan mah teu kapanggih. Geuning eueuh jalma saurang-urang acan, Senawa. Ceuk komandan pasukan rada jengkel, sabab dianggapna Jajaka Senawa ngulinkeun. Tapi kami yakin karaman anu dipimpin ku Tuan Maronge teh nyebutna teh di dieu. Tema Jajaka Senawa bari sarua milu bingung. Puguh manehna bingungeun pisan sabab ceuk juru telik anu kumanehna diupah di ieu leuweung saban waktu teu waleh aya jalma ku kulamperengan. Malah juru telik sakali mangsa mah manggihan bangsa Belanda anu make pakaian bangsa pribumi keur mimpin latihan militer di sisieun Walungan. Jajaka Senawa mah yakin pisan yen eta bule anu keur ngalatih militer teh tayalian iwati Tuan Maronge. Mitra kaum dangu, kusabab naon anu dituduhkeun ku Jajaka Senawa teh eueuh buktina. Atuh manehna ampir geus dicuriga deui. Ngan untungna sabot komandan keur amek kitu salah saurang anggota pasukan hari weus-weus bebeja. Naon?
komanan pasukan ge ngarasa ruas. Goreng manggihan tempat nyumputna itu tuh di ditu, cek anggota kumpeni. Tur ari geus kitu mah aleutan kuda di bedal muru ka tempat anu dituduhkeun. Disisieun pasir anu mencos kaluhur jiga aseupan. Eta teh sisieun Cimanuk nya bae. Aya sasaungan dijumplukan. Malah didinya kapanggih aya dapur paragi papasakan. Atuh ari geus kitu mah teg bae nyangka yen eta teh memang tempat dumukna kaum Haraman. Ye benar yen ye tempat penjahat. Hanyakah aik teu manggihan para penjahatnya? Itu cek salah saurang urang balana rada hanyelu. Puguh Jajaka Senawa oge ngarasa hanyelueun. Kunaon cenah Tuan Markrong Hestan jiga anu geus apaleun yen tempatna bakal diobrot. Cek pikirna Jajaka Senawa, moal mah samemehna geus aya anu ngabejaan gitu. Moal mah anu ngabejaan teh urang leuweung garonggong sabab karaman anu eta mah ku aing geus dibejaan kudu ngungsi. Cek pikir Jajaka Senawa. Saliwat mah jalan pikiran Jajaka Senawa teh jiga anu ngaliurkeun. Sakapeung manehna jiga anu biluk ka para pajuang. Sakapeung malah mantuan kumpeni. Tapi kira-kirana naon anu ngalantarankeun manehna boga lampah kitu? Lamun mah bisa dikira-kira. Ceuk pangira mah bisa jadi kieu. Jajaka Senawa teh sabenerna mah teu hayang ulah ilu kana urusan politik. Nu dipikiran ku manehna ukur makieukeun kakeuheul. Manehna asup jadi anggota kumpeni, tujuanana lain deuk hayang hianat. Ngan bongan we urang desa kalihan asih, loba anu teu ngajenan ka dirina. Tapi ari geus asup jadi anggota kumpeni, Jajaka Senawa kalah kamaehan kumpeni sacara demit. Eta dasarna alatan rasa nyeri hate bongan bareto manehna katut bapana disiksa bebeakan ku jalma-jalma anu ku manehna geus dipaehan teh. Aya sawatara pusat kakuatan pajoang anu ku manehna teu diobrot sabab ceuk pangrasana manehna teu boga urusan jeung nu eta. Tapi beda deui ka pajoang anu cicingna di leuweung pawenang atawa di Bantar Jati mah. Sabab di dua tempat eta aya jalma anu kumanehna dipikangewa. Jadi alhasil polah-polah Jajaka Senawa mah sagala dikadalian ku ayana urusan pribadi bae. Mitra kaum dangu mun Kang Eka Doris lajeng Kang Eka Kevin ya Jumanta gitu ya, Ruhul Jang Sagung mitra mang sadayana urang tuna lalampahan pasukan kumpeni anu aya di Bantar Jati. Ayeuna urang ngabandungan perjuangan balad Tuan Markrong Hestan anu keur ngobrot tangsi kumpeni di Ujung Jaya. Peuting eta deukeut ka Janari, akhirna lumangsung begalan pati anu rongkah. Mimiti nama balad Tuan Markrong Hestan teh ngobrotna sacara rerencepan. Maranehna ngaleumpeuhkeun para anggota kumpeni ku jalan rerencepan jeung ngabongohan. Hiji-hiji kobong anu aya di tangsi teh
diobrot tur pangeusina dibinasa. Tapi tetela eta gerakan teu mulus sagemlengna. Sabab di kobong sejen mah kabeneran aya keneh anggota anu acan sare. Atuh waktu ngobrol teh kapaksa kudu jarogol heula. Ari geus kitu mah anggota kumpeni teh ngahuit ngabejaan ka balad-baladna pikeun ngalawan anu ngajorag. Tur ari geus kitu mah nyader bae begalan pati manirongka. Pertempuran teh sasat adu hareupan pisan. Gobang dilawan ku gobang, tumak dilawan ku tumak. Ngan bae kumpeni anu kaburu ngajewang bedil mah nya ngalawan nu ngajorag teh ku bedil. Baladna Tuan Mark Ronghestan anu telat nyingcet loba anu kabenangan. Tapi teu kurang-kurang aya baladna Tuan Mark Ronghestan anu sanggup ngarebut bedil. Tur ari geus bisa ngarebut mah kumpeni oge dilawan ku bedil deui we. Atuh peuting eta deukeut ka Janari, kadenge dordarna sora bedil, anggota pasukan di dua pihakanana ting jarungkel ka beunangan. Wayah subuh, begalan pati teh lekasan kalawan kaunggulan aya di pihak para pajoang. Hilang kitu lain hartina unggul bari sampurna nu jadi sabab sanajan pajoang sanggup meruhkeun musuh, tapi da maranehna oge sarua wawotan. Leuwih satengahna balad Tuan Mark Ronghestan ngemasan pati di dinya. Atuh nu salametna teh bari tatuparna. Tuan Mark Ronghestan oge ngalaman tatu anu lumayan. Urang kudu gawat-gawat mulang ka Bantarjati bari ninggalkeun mayit batur urang. Nu jadi sabab tadi aya 3 anggota kumpeni anu kalabur tarumpak kuda. Maranehna pasti bakal laporan ka Kadipaten. Ceuk Tuan Mark Ronghestan. Sesa pasukan anu kari salapan ka 10 Tuan Mark Ronghestan oge nganyakeun tur ari geus kitu maranehna gura-giru tarumpak kuda sejak baralik deui ka panyumputan di Bantarjati. Bari jeung cape beak tanaga ditambah ku tatu, sesa pasukan Tuan Mark Ronghestan baralik muru Bantarjati. Tapi nasib maranehna jiga anu teu hade. Sabab di tengah perjalanan maranehna pasaranog jeung pasukan kumpeni anu tadina rek ngobrot Bantarjati. That is Mark. Barat kumpeni tinggorowok. Sabab eces di hareup aya ablingan anu tarumpak kuda tur panghareupna anyeuceul Tuan Mark Ronghestan. Kusabab pasaranog sarupa kitu. Atuh sesa pasukan Tuan Mark Ronghestan geus eueuh waktu pikeun kabur. Maranehna sanajan geus cape jeung geus tatu, kapaksa kudu begalan pati deui. Dordarna sora bedil kadenge aweuhanana dina wayah subuh. Di dua pihakanana geus aya anu ting jarungkel. Basa dua pasukan geus deukeut cul bedil pindah kana gobang. Tur teu kungsi lila kadenge anu ting jarerit sabab geus aya deui anu kabeunangan. Tuan Mark Ronghestan geus ngarasa yen pertempuran anu ayeuna mah pasukana moal metu ngalawan sacara jejem. Tapi sabalikna rek ngejat ge geus teu bisa. Ngan sanajan kitu Tuan Mark Ronghestan masih aya kasempetan
pikeun marentah baladna anu tumpak kuda kang tukangna. Kelat kabur ka Pabenang, bejakeun Mark Longhestan gugur di Bantarjati. Teruskeun perjuangan. Ceuk Tuan Mark Longhestan anu dititah lumpat teh bangun anu kaleked. Tapi Tuan Longhestan malah sesentak. Hari geus disentakan mah eta jalma teh kakara malikeun kuda jiga rek kabur. Bejakeun ka Nyinanah Darmi ya, ik tetap cinta ka manehna. Teu aya deui anu dipika cinta iwati Nyinanah Darmi. Kitu ceuk Tuan Mark Longhestan. Diamanatan ungeuk bari Ciramai. Tur ari geus kitu mah beresat wae ngabedal kuda sina lumpat satakerna. Manehna arek muru wewengkon Pabenang jauh di kidul mun mah nya sanggup. Mitra kaum dangu, teu salah tina sangkaan. Sesa pasukan Tuan Mark Longhestan ayeuna teu walakaya ngayonan musuh anu pasukana masih kene weuteuh tur galede keneh tanaga. Dina waktu anu teu lila, saurang-saurang balad Tuan Mark Longhestan teh ngemasan pati bari awakna beak padanya cer. Malah dina hiji waktu mah nu nyesa teh tinggal Tuan Mark Longhestan we sorangan. Itu ge geus teu bisa ngalawan pisan. Sabab tanagana geus beak. Mireungeuh kitu belesat jajaka senawa, ngabelesat luncat bari ngaheumatkeun gobang. Tujuanana tayarian iwati rek nigas beuheung Tuan Mark Longhestan. Ngan samemeh cita-citana kacumponan. Gobang anu diheumatkeunana ngacleng sabab ditakis ku komandan pasukan. Atuh kudu dipaehan, Tuan Mark Longhestan rek ditawan, dijagrakeun ka Tuan Dick Van Group. Ceuk komandan pasukan. Kami rek bayarna teh jalma, sabab lamun teu kitu kami moal narima upah. Ceuk jajaka senawa, ingatna teh kana upah bae anu dijanjikeun ku Tuan Dick Van Group. Pancena upah gede bakal dibikeun saupama sanggup maehan Tuan Mark Longhestan. Sia mah dipikir teh upah lain tugas. Tapi keun kayak dilaporkeun yen jasa maneh kudu dibayar. Ceuk salah saurang pasukan jiga anu ngewa ka jajaka senawa. Mitra kaum dangu, Tuan Mark Longhestan teu tulus palastra. Kusabab komandan pasukan hayang sangkan eta karaman dicangkalak tur dibawa mangadep ka Tuan Dick Van Group. Ngan bae sanajan teu tulus dipaehan harita, tapi nasib Tuan Mark Longhestan atawa Mark Longhestan kabireungeuh matak ngenes. Awakna anu dibarogod ku tamang wadal teh digusur ditarik ku kuda. Aduh awak Tuan Mark Longhestan anu geus loba tatu balas begalan pati di ujung jaya teh awakna beuki nambahan tatu bae. Mitra kaum dangu sadaya, mitra dongeng mangbarna alias MDMB teh ya parantos ngagalih kaosna mun ada kange ciri we yen mitra teh anggota MDMB, salam MDMB lah, mitra dongeng mangbarna. Ade lalinya ka Kang Kevin lah, pesen kaos mah ka Kang Kevin. Tunah heula nasib Tuan Mark
Ronghestan anu geus kacangkalaku pasukan Company. Ayeuna urang ngabandungan pangungsi anu aya di leuweung Pawenang. Basa kajadian bantrokna sesa pasukan Tuan Mark Ronghestan di leuweung Bantarjati, anak buahna duaan dipaksa kudu kabur muru Pawenang. Ki Arhapi jeung Ki Arjadi berat-berat oge kapaksa kabur ninggalkeun dununganana anu sabenerna mah nasibna keur aya dina marabahaya. Maranehna ting salebrut kabur muru Pawenang. Kami masa bernambung ingkah sabab sampahangku nasib babaturan euy. Buah nasib Tuan Maronghe age acan tangtu alus. Kitu Ceki Arhapi sajeroni ngabret dina kudana. Wah, geus sarua riwang, tapi maksud Tuan Maronghe ngusir uang mah bisa jadi hade. Da maksudna mah sangkan urang mere iber kana sejen. Temal Ki Arjadi sarua ngabretkeun kudana. Anu tarumpak kuda teh teu hayang reureuh. Maranehna keukeuh maksa kudana masing-masing. Sangkan terus ngabret nujul cepet ngidul. Saenggeus lalampahan kari saparapatna deui. Kuda teh duanana mopo. Adu balukarna Ki Arhapi jeung Ki Arjadi cul kuda bari berbat lumpat nganggeuskeun lalampahan. Menang dua panyeupahan, kakara maranehna anjog ka Pawenang. Anu keur nyarumput di Pawenang mimitina mah tarakitaki sabab anu lompati jauhna disangka jalma jahat. Ngan saenggeus nyahoyen anu lumpat muru ka leuweung teh tetela baladna Tuan Mark Ronghestan, nyatana urang Pawenangan mapag-mapag. Boh Ki Arhapi, boh Ki Arjadi kada nyangke sabab maranehna jiga anu geus teu kuat nangtung-nangtung acan. Ku sabubuhan jalma di Parayang dibawa ka jero leuweung. Ayo bawa ka Ki Raksa euy. Cek urang Pawenang, ari Ki Raksa teh anu jadi lulugu pangungsi anu aya di leuweung wewengkon Pawenang. Ya, eta jeung kunaon meuni di Parayang kitu, Om. Cek Ki Raksa kageteun wayah sareupna aya anu di Parayang. Luka saha arana? Kan kami apa duarana oge baradna Tuan Mark Ronghestan. Ceuk nu marayang teh. Ki Arhapi jeung Ki Arjadi dikedengkeun dina bale-bale ngan bae maranehna acan bisa ditanya sabab ngapanana masih keneh ngahegak. Gun heula atuh, mondong dibere nginum. Bisi ka selek kojor ge. Cek Ki Raksa basa aya anu hideng rek notorkeun cai tina kendi. Saenggeus ngapanana rada lancar, Ki Raksa mimiti nalek nah kunaon cenah datang ka Pawenang make lumpat sakalumpat lampet. Anu ditalek duarana oge teu waka bisa ngajawab, kajaba cipanonna we meuni ulah-ulahan teu beak-beak. Montong we, bet kawas bikang wae. Sok bebeja sing bentes. Aya kejadian naon ieu teh? Ceuk Ki Raksa teu sabar. Saenggeus nahan euriheun sababaraha kali pok Ki Arhapi nyarita. Ngaran kami Arhapi jeung ieu nu nyang saya Arjadi teh kami duaan teh baradna Tuan Maronghe. Temal Ki Arhapi masih keneh ngahegak jeung semu euriheun. Heueuh, nah kunaon? Datang ka dieu mani urusuhan, lumpat bikin kabeak tanaga. Naon? Tuan Maronghe. Ceuk Ki Arhapi nyaritana pegat-pegat. Kunaon Tuan Maronghe? Ki Raksa bekitu sabar bae, tapi keun ka ngabedol baju Ki Arhapi. Tuan Maronghe
Moal salamet. Cek Ki Arhapi bari geus ngaguk-guk deui bae. Moal salamet kumaha? Sing benernya capek teh. Ki Raksa nyentak bari nyurungkeun awak Ki Arhapi tapi ka dijengkang. Duan Maronge dijora ku kumbeni. Ceuk Ki Aryadi anu geus bisa hudang. Ari songal aduh hareupan jeung kumbeni mah geus biasa. Tapi na ieu make jiga anu naon geumbeur geuning. Ceuk Ki Raksa. Atuh Ki Aryadi anu geus bisa cacarita bentes mimiti bisa nerangkeun. Cenah pasukan Tuan Maronge teh mimitina ngarurug Ujung Jaya sabab Tuan Maronge mung kumbeni beuki kuat ngawasa wewengkon kaler. Tangsi di Ujung Jaya dijorag loba kumbeni anu tiwas tapi balad Tuan Maronge ge sarua loba anu tiwas. Najan unggul tapi balik ke Bantarjati bari ripuh. Tak sabot di setanging di setengahing perjalanan kami dibapag ku pasukan kumpeni anu jauh lebih kuat jeung lebih jagjag atuh sesa pasukan anu geus capek jeung loba tatu teh ngemasan pati. Ceuk Ki Aryadi ngan ari geus sacarita kitu mah gauk deui Ki Aryadi ge ceurik. Ki Raksa ge ari geus nampa beja sarupa kitu mah hatena jadi kebat-kebit. Manehna ngarasa hariwang Tuan Markronghes ngalaman nasib anu kacida gorengna. Mangge heula, naha di batur bitatama anjeun duaan kana kamabur jiga anu sieun kojor. Ceuk Ki Raksa nalek. Sana situ. Bener ta, nah si aduan kalau kang ngantep nu sejen kajor. Nah nyenduan kalau kau kur hayang nyelamatkeun sorangan. Teu satria gitu mah teh euy. Cek baturna Ki Raksa milu nyalahageun. Lain gitu, malah kami anu kacida ingkah di bakalangan deh. Tapi dina kaayaan KPPN kami duaan ku Tuan Maronge dititah mulu pawenang. Malah maksa-maksa pisan cenah bejakeun ka urang pawenang. Geus kitu Tuan Maronge oge taratah ucap keur Nyi Nanah Darmi. Taratah naon? Engke kudu langsung ka jinisna. Geroan si Darmi. Nya tuh geroan si Darmi na geroan. Mitra, atuh bertek aya anu nyusul Nyi Nanah Darmi. Rada lila antarena Nyi Nanah Darmi muncunghul. Ayeuna mah rurupaan Nyi Nanah Darmi teh geus katara leuwih dewasa. Meureun umurna ayeuna kana 21 tahunan. Ulitna anu bareta koneng enai rada kasaput coklat da meureun remen papanasan di kebon. Aya naon kami dititah ka dieu? Ceuk Nyi Nanah Darmi bari ngalaan tiung. Ki Arhapi anu yakinin yen eta Nyi Nanah Darmi pok bae nepikeun talatah Tuan Markronghesan bari teu malapah gedang heula. Aya talatah ti Tuan Maronge cenah manehna teh nyoso bogoh ka sia. Ceuk Ki Arhapi atuh harita keneh beungeut Nyi Nanah Darmi euceuy bari tunggul. Nya da bareto ge geus kungsi ngalamar. Ngan kami na teu waka narima cek kami teh. Sok we sing sa anu bisa jangkalak si Menir Deheren bisa ngawin kami. Ngan hate kami keheul batur-batur ranyong milu sayembara ari manehna jiga teu hayangeun. Kami teh kasigeng. Moal nyaahna ge teu bener. Ceuk Nyi Nanah Darmi bet jadi carinakdak. Sidik Tuan Maronge anu kasigeng ku sia sabab ganyaahna mani kudu disisilihan ku sayembara. Cek Tuan Maronge harita meureun mana kitu oge sia teh teu pati ngarepkeun Tuan Maronge
manehna nalipak maneh teu milu sayembara. Mun mah haritanya manehna pisan anu bisa nyangkalak menir deheren, lain dume hayang milu sayembara. Tapi da kewajiban manehna cenah yen anu ganggu ka urang lemur kalihan kudu dilawan kitu cenah. Ceki raksa semu nyalahkeun Nyi Nanah Darmi. Nyi Nanah Darmi ngadengekeun eta beja bari hate anu kebek ku kabingung. Malah kabingungna teh bari kacampuran ku rasa haneueul sagala rupa. Cek pikirna aing haneueul. Buanya laku lampah aing degeus ngaraheutan hate manehna. Dedeuh teuing lalaki gudawang hatena. Cek pikirna manehna ingat yen salila eta malah geus 3 taun lilana Tuan Mark Ronghestan teu oleh nemungkeun kacintana. Malah 2 taun ka tukang mah geus togmol ngalamar dirina. Ngan bae Nyi Nanah Darmi teu mere isarah nampa atawa nolak. Pan harita teh Nyi Nanah Darmi kungsi nyarita ka Tuan Mark Ronghestan. Pangwaka ayeuna atuh cenah Tuan. Pan urang kalihan asih teh keur pahibut bajoang dina raga hayang ngusir penjajah. Ayeuna namanya kami kalah kawinan jeung bangsa Belanda pisan. Waktu harita Nyi Nanah Darmi ngobrol jeung Tuan Mark Ronghes. Hari cek Tuan Mark Ronghes teh memang rumasa cenah. Kuing teh bangsa Belanda tapi tong disarwakeun jeung Belanda sejena. Lantaran kuring mah teu satuju kana penjajahan. Itu sababna kuring mantuan perjuangan orang desa kalihan asih. Tema Tuan Mark Ronghestan harita ngan bae tetep ari Nyi Nanah Darmi mah teu mere isarah naon-naon. Malah harita Nyi Nanah Darmi kalah nyarita kieu nya cenah Tuan teh ayeuna mah keur bumela ka urang kalihan. Tapi kumaha lamun aya anu nyarita yen bumela teh meureun we aya araheunana nya eta alatan bogoh ka kami. Moal geunah kadengena Tuan mun aya nu nyarita kitu teh. Cek Nyi Nanah Darmi harita. Tak sanggeus dicaritaan gitu. Tuan Mark Ronghestan teu daek carita soal lamaran deui. Ngan tetep we ari hayang dideuketan maka rasa pisan. Dipikeun ka palastrana Kimandapi nyaeta bapana Nyi Nanah Darmi, Tuan Mark Ronghestan wani deui ngasongkeun kahayangna ngawin Nyi Nanah Darmi. Ngan bae anu harita ranyong hayang ngawin manehna teh wani loba pisan. Kusabab kaweur katambahan dendam kanu maehan jadi bapa, akhirna Nyi Nanah Darmi kolu nyieun sayembara. Yen cenah sing saha anu bisa nyangkalak menir pandehren bakal diaku salaki. Anehna ari loba nu daftar milu sayembara mah Tuan Mark Ronghestan teh jiga nu teu hayang milu. Atuh karasana ku Nyi Nanah Darmi eta urang Belanda teh teu daria dina mikahayang dirina. Malah cek pikirna harita batur mah sasat paboro-boro hayang milu sayembara. Tapi naha atuh ongkoh bogoh tapi hare-hare teu milu sayembara. Cek pikir Nyi Nanah Darmi harita teh meuni hanjelu jeung asa kasigeung. Ngan meureun saeutik Nyi Nanah Darmi teh teu apaleun yen sabenerna Tuan Mark Ronghestan teh sarua asa kasigeung ku polahna Nyi Nanah Darmi ngayakeun sayembara teh. Harita Tuan Mark Ronghestan ngarasa mana diayakeun sayembara ge Nyi Nanah Darmi teh teu ngaretkeun dilamar ku Tuan Mark Ronghestan. Daek dikawin teh nya ku anu geus bisa nyangkalak menir pandehren teh. Tah ayeuna saenggeus aya 2 utusan anu datang ngabejakeun nasib Tuan Mark Ronghestan we hate leutik Nyi Nanah Darmi ngarasa haneueul teh angot saenggeus 2 utusan ranggeun tarata Tuan Mark Ronghestan. Cager. Waduh, itulah hanya kau
Kabujeng Neng nong cekap dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing diteraskeun deui mitra. Nuhun kana paratosanana, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.